Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyol. Tonton yuk. Teteh Leni Arimbi Tangerang anu sayang patepang di dieu pisan haturan abdi nu sono Palurah Tatang Cisoka Tangerang Palurah Tatang Tiga Raksa Tangerang di dieu pisan mangga urang sasarengan ananas di Jatin Tangerang majangkeun seni kapungan seni urang Agus apana Irfan Tangerang bawa tahapan warisan mah warisan karuhurang pamicios asole Arimbi Jaya Tangerang reka Bandung Paojak Ranggan Jatirangga Bekasi Badeka Bandung ari kitu kumaha abdi titip apana Aik Ranggan Jatirangga Bekasi Meser Huni apana Agus Ranggan Jatirangga Bekasi abdi titip Meser Huni pamicios ari bade Pundung Padurak Cibubur Jakarta Timur koma ulah nganyenyeri pamicios bade Pundung apana Alek Rangan Jatirangga nu bager koma ulah nganyenyeri apana Nia Rangan Jatirangga nu sayang abdi alim apana Yantik Rangan Jatirangga abdi alim kabayongbong tumpak oplet apa namanya Jatirangga rek diguling numpak oplet awis rek diguling kumaha mang rai nyangakeun kasadayana ka kaum medang gunung mulia dilama sono salam sono kasada maka nyangakeun apa lurah jitu bagus salimi karya sari ayu nambi ngaturkeun apa lurah Rato Sumber Jaya Sempura Tepang Sono patepa apa lurah Iding Tempurang di dia pisan apa lurah Wilin Cikuntuh Tempurang di dia pisan amaman
Ki Tanjung Priuk ngaturkeun tepang sono pas tepang di dieu pisan Mas Edi Tanjung Priuk anu bager di dieu pisan Kisang Kamang sang Kamalela Pasrasa Mukat Jawa Timur sang Kamalela Singore Daunat Turi Abang Porata Marasa Purwakarta Singore Daunat Turi Pisang Kamang sang Karek Bela Singore Namping Wadah Nganya nyeri Pisang Kapana Eka Cilambra Sang Karek Bela Opana Yanto nu bagel Sing oreng bet nganya nyeri Aulih Cilandak anu sabar Ari Reka Eyang adu datani Cilandak Beka anu bagel Ari Reka Kurega Dianggo awawan aliman derbu Panulak leih Aganda anu bagel Mitom derbu Panulak leih Ari pajar mane mamakarata derbu Pajar mane reka huma Ari kacai mabas kumis kerta mukti Tadi mandikeun Ari pajar mane Aman culeos pabuara Bade bela Pawakil acung culeos pabuara anu bagel Kunaon jadikeun Ari mun wayang mah pajuan di pabuara Piraku wayang Ari tadi kaos Ananda orai kerta mukti kaos acang Mun hoyong Piraku hoyong Paheri pabuala dulu bagel Menaros karos acang Ari Rega kuregang na pawajib culeos pabuara Aduh, alhamdulillah. Mana? Alhamdulillah. Kemana itu namanya? Nyahe meneng mama neng teh kumaha mama neng tos seuing maneng teh. Mana ka dieu nu janten sepuhna ieu teh. Aduh, dedek teh bisa. Kumaha ari mama neng teh saralehat maneng teh. Alhamdulillah nya alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah rabbil alamin sata asana pangitan ngahaturkeun nuhun ka Mama Bila, ka Akang Jenny. Amin sami Pangos sama. biasa nyaosan pangulam ti UYS channel 2. Aduh, mereka kuat tos terkenal pangitunnya. Nyamuhun tangtos gitu. Kumaha pala lagi sadayana damang mudah-mudahan dina danget ieu urang sadayana sing dina kasehatan. Amin. Amin, amin, Atuh anu amin. teu damang sing enggal damang deui sabihara-bihari enggal sehat deui. Amin. Supados biasa melakukan kegiatan seperti biasa Amin, sedia amin. kala panginten gitu. Aduh kumaha ieu? Aduh jadi ulam ka dieu teh sareng semat deg-degan. Aduh, jeung deg-degan Mitos sakala. lami tepat pangsareun mamaha neng ieu teh. Anu katinggal si giplekna teh anu ngakumpul. Ongko mama hongkong neng cenanya aduh. Nya biasa kayak gitu. Nah gitu. Zaman kapungkur eta Kapungkur, makanya ada tepang tehnya. nama pantos aya regenerasi. Regenerasi gitu laras-laras. Terus ieu tah kan aya mah itu kamana tadi saurang teh. Aduh gitu. Kumaha teh mamaha neng kumaha. Nuhun alhamdulillahnya aya kapungkur mah bagian urangnya nu lagi Semua diplok teh tah. dari ayeuna mamaha neng tos aya regenerasi dina murang kali seni budaya Jaipongan sareng Pencaksilat. Ya nuhun tangtos alhamdulillahnya eta teh kedah diangkeutkeun, kedah dikembangkeun, kedah dilestarikeun. Amin, mohon. Jadi teh sareng sepuhna. Nah, iya sareng sepunan aja anu salami aing teh nembe 8 sasi. Oh, gitu. Mohon. Ngajajab-jajab murang kalina teh da cenah hoyongna teh sareng biasa mangga dan dilestarikeun budaya Sunda teh sanes urang batur. Orang batur mah panginten nasokur resep orang Belanda, orang Turki. Nah, ada orang ku Sunda dengan alhamdulillah sing diangkat budaya seni Sunda teh. Terus pisan pamirsa
sok saos kitu oge murang kalihna mau ya latihan Kang Jen nya. Mohon, Bilana mohon. kali sepuna teu ngadukung mah aduh. Tah. Moal jalan Tah, kali kitu gitu, mah mohon. bisa sarangeun. Nah, gitu, mohon. Sing teh ngomong-ngomong. Kumaha aku. Ari Kang Jen teh eta teh aktifna di mana atuh sanggar naon? Alhamdulillah sanggar jenis teu anu linggina di gitu. Jalan Jelekong. Jelekong. Di Jelekong linggina semun. Di Ciparai katras kaluhur ka Tonggo. Semuhun. Kitu biasana sok pelik tuh. Biasa ari orang kampung mun sakieu teh caket eta teh memandang semuhun. Atuh seberapa lami cenah najela teh? Alhamdulillah kirang langkung nembe 8 sasih najela teh. Berarti nol berarti. Semohon. Nol bikin katiasa. Sampai katiasana alhamdulillah ayeuna teh murang kali nu namina neng najla ieu teh bade ngiringan festival nu ayeuna teh di Subang tingkat internasional memandang. Alhamdulillah atuh mudah-mudahan alhamdulillah. Tapi kita tetap harus berusaha ya. Harus semangat, harus berusaha jadi. tetap kedap. Nah, gitu. Mudah-mudahan jantan pinunjul Amin, 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 amin. Tapi sok sana itu panginten ke komitema seluruh nembe disebatkeun pinunjul komitema ya festival lomba. Mohon. Jadi itu kanu pamenu kanggo kengeng teh amanya. Semua. Kanu kengeng ulah jantan lapang dada aduh gitu. Atuh anu kawona anu teh acan kengeng ulah sing tiasa sing lapang dada. Ulah nepak dada nu teh jadi balik gitu. Semua udah ada jadi we pabelitnya Oh. pengen anu kengeng ulah jadi nepak dada tepak dong. Ditepak mah bisa nyerieun, ditepak mah Upami memaneng. anu teh acan kengeng pangintennya eta panginten sedang lapang dada gitu. Mohon, janten Siapa kieu tahu nih Pak kedepannya Maneng, Pak ya. Mohon, janten kieu panginten managa maneng. Mohon kumaha. Dina pasanggiri mah eta. sanes mencari kualitas anu kumaha, tapi silaturahmi anu kedah dijikeun. Hiji anu kaduana saha wae anu pinunjul dina festival. Sok sing diajar anu leres-leres, anu teu acan kengingna berusaha buat belajar lebih bagus lagi. Betul. Eta panginten mohon. Janten ayeuna teh kieu maneh. Anu ku abi didangeutkeun ayeuna teh perkawisna dina masa-masa pandemi kieu teh saresa. Da kumargi panginten bade aya kegiatan jadwal latihan Nah, teh itu kumaha kenging. biasana latihan teh dina Hari saminggon biasa teh. mah saminggon teh 3 kali 2 kali, ayeuna mah sakali oge di jam Khusus gitu. di studio di Semuhun, di semuhun, Jelekong di Jelekong teh. Nah, gitu mana celah semuhun. Semuhun. Ari ayeuna mah alhamdulillah panginten aya izin Allah. Aya diizinan ku Budpar. Nah, Alhamdulillah ayeuna teh sangar-sangar sadaya sangar teh tos aktivitas tos maksimal deui ayeuna teh. Kemaknai. untuk kasadayana kami papayung aku Semohon, dina semohon. seninya Semohon. Budpar di start budna nya panos teh sangarojong. Semohon. Hayu kita berkembang lagi. Nah, pokoknya mah Berkreativitas semangat lagi. memaneng Nah, kanggo berinovasi kanggo lagi. jaipongan. Semangat ras di bidang seni budaya anjeurkeun kurang sadayana. Terus pisan. Setuju. Ah, khusus budaya Sunda Sunda dia non seni tari. Tari. Kalau seni teh seurnya, Oh. aya seni tarikna, aya seni kencangan, kencal. Aya penca, aya musik, aya pawayangan, pawayangan, ya nanti. padalangan. Ari seni mah seueur alhamdulillah memaneng. Tah komo memaneng tah mun tos ngagiplak. Aduh, kapungkur mah. Ayeuna mah panginten tos lieur memanengnya. Ayo ngadang mah aya mah gitu-gitu saripik sing getek. Tah gitu maneh. Biasa nama ayah penerus teh nya punya alhamdulillah ku saha najla oge ke panginten aya teh penerus mudah-mudahan oge Amin, amin. sangar nu sanesna gitu nya kan tantos aya nama margi tos normal deui mudah-mudahan sing seueur penerusna regenerasina kalian dirojong oge ku sepuh. Amin, amin, amin. Kali nama sesah majengna gitu. Hiji panggil urang sadaya tos sapagodos panjenengan sapagodos manoja abi kasadayana kasangar-sangar nu aya di mana wae mugia sing latihan sing lebih sukses lagi mugia sing ngalalanjeur sing ngalalanjeur sangar-sangarna mugia sing ditampi ku Budpar provinsi atau napi Budpar kota itu panggilna Terus, mangga bade berkarya mangga bade Dirojong berkreativitas. sadayana seni naon oge pun dirojong. Sok sanaos kang Dian nya. Semua. Upami teh mah aya pengaruh modern cenah pengaruh barat. Saupami itu memang positif dan menjadi lebih Amin. bagus, kenapa tidak? Kenapa Kan gitu enggak, ya? gitu. Kenapa tidak kita terima, kita saring, kita filter, dikolaborasi sareng Nah, kreatif kita. janten kapungkur Iya, iya, mah langsung. semua tuh tinggal Iya. kakak gelis pemenangnya gelis nih kan
Tamu, Nah, gitu. kolaborasi iya, iya tapi nggak aku nanti ayah itu jalan Aina pengen ulang tahun sama orang kali sama Ini mana. aku di sana tuh. Nah, jantan ada tujuan narik teh kawan yang Nah, naga sama tuh, mana aja. platina. Naon si tujuan narik teh? Bisa. Hoyong naon? Di sini macam ah, Nah, anu lain jadi semua orang ikut-ikutan. tak entong eta gitu maksudnya. Mangga. Tuh, ke pelatih sana tuh bisa bobo. Nah. Sok gimana Zra? Menuju sukses gitu. Terus kumaha selanjutnya mah? Hmm. Alhamdulillah dengan dinas sanes sunat teh murang kali yang aya pengalaman. Tapi nanti kalau mungkin di mamanya sama si Kang Jelma sih karena pengalamannya sudah lumayan nih. Alhamdulillah. Sampai di naon teh badai ngiring naon ya. Di festival. Ieu teh Kawinnya di sekolah heula Semua. mah tingkatan orang gitu. Kawit nama biasa we di tingkat Manggung biasa teh, biasa. mohon. Oh. Ari saur abdi teh mangga urang ngiringan karo event nu agung ageung. bener, Nyata bener. aya kieu memaneng ieu teh di festival internasional. Hmm, Anu tuh, diayakeun bener. teh Kulak Raja Galuh Pakuan. Oh, Alhamdulillah. Didukungna teh sanes semua sanes. Fasilitasinya. Semuhun. Didukungna teh sanes ku kementerian. Mamaneng. Alhamdulillah. Mugia Lak Galuh Pakuan sing sukses sing lanjut dina bidang seni jaya penguat lanjutkeun urang sadaya orang Sunda. Kak Eta, aduh alhamdulillah pisahnya. Mudah-mudahan segala rupiah sing biasa majeng. Amin. Biasa berkembang. Amin. Utama itu ya, eta teh berarti kan orang teh Laras, mulainya laras, sareng laras, aya laras. eta. Kaitkeun sareng ayeuna teh aya urang teh kudu ngindung kana waktu me bapak ka zaman. Laras, eta pisan. Disesuaikan tanpa menghilangkan tradisinya, Tradisi, tanpa nah, menghilangkan semua. seni urang lah, seni Anggar paruhuna. akar nama terus aya jaibon dia tradisi eta Oh, semua. barat. Jadi nasbro ketinggalnya ada jaibong mah panginten dari ieu mah geraknya gerak murni ya Semua, Mas. semua. Dilihat dari keindahannya, tapi mungkin Laras. nanti ada gerak juga yang bermaknanya komitmen laras. kaitan sareng kontemporer, Semua modern, karena rajakan itu. ayeuna teh kieu pemahaman jaibongan nu ayeuna disangar-sangar mandeng ayeuna teh. Disebut maskulin teh jadi feminin jadi maskulin. Pengertian gagah teh sanes gagah sigala laki da urang mah nu teh kodrat istri. Ya kena istri. Nah, eta pengen anu kena Dihungkul. tah anu gagana siga teh neng gatot wah gitu kan. Ayeuna mah kasangar-sangar mangga berkreasi, mangga beraktivitas dina bidang naon wae segala rupi dina khususna bidang jaipongan. Entong sieun-sieun mangga bahwa dina jaipongan teh sanes gagah teh sanes artina gagah sigala laki tapi anger kodratna sebagai Karakternya perempuan. aja. Karakteristik Karakter ketika nari itu. Semohon. Ekspresinya ketika ulu gagahnya gagal itunya. Dah aya pengen memanteng kakukuman dengan gagah teh gagah dina dianggap ku izin tapi anger istrinya. Mohon gitu. Sawalan upami teh mah aya pamegan nu jurusan tari, upami kedah narikeun nu tarian istri, kedah Tah eta. malah pikir kawan Kang Den. Tah eta. Aduh, eta rencangan nu meuni lembut biasaan nari. Da ayeuna tuh mugia urang didoakeun ku abdi sadayana maneng, abdi pribados ka rai-rai abdi regenerasi mugia sing nalalanjir saterasna, teras cintai seni budaya urang. Teras cintai budaya urang anu di mana urang hiji waktos tos istirahat. Namun teh mah tos rempo kieu. Tos rempo panggil Oke, tapi aya- regenerasina regenerasi. urang kali di bidang jaipongan sareng silat nyadengnya. Nah, Nah, ulah hilap ngatur kenungan kanu jantan 10. Upami teh aya mamana Najla mau biasa kieu. Laras mana aja hatur Sorry nuhun. ieu ting upami ini sawan mamah-mamah teh mah kumaha nganaan nari ayeuna Tah ye. itu urang taros we ka mama ayeuna. Ayeuna teh ku perkawis ayeuna jaipongan aya teh mangga menurut mama. Kumaha tah cobi. Sukman. Alhamdulillah Nuhun. bangga di nol aja di nol aya begitu kami dengan biasa event agung Nuhun. nu tadi was tapi alhamdulillah Tapi kemarin menuju PPKM menuju lockdown Covid latihan mah berhenti lah manehnya. Diren heula. Sabalami tah eta teh. Kirang langkung panginten badai latihan sok sieun aya nu mau ngawaga. Hasilna nu laporan. Maklum di daerah mah panginan gitu sadayana sanggara pasti gitu. Cuma untuk beraktivitas di bidang khususnya penglatihan terganggu sadayana amaneng gitu. Larasnya sanes mun saukur Semua. tarinya sadaya Sadayana kegiatan dari semua. segala bidangnya dari segala Dan segina gitu ya semua memang jangan hebatnya. anu tadina biasa beraktivitas orang sehat ya ayeuna mah ngagendutan. Data aya aktivitas aya nih mah neng sakitu. Teras ya barang Jangan tuh. ulah ka dieu tuh bilang ulah ka dieu kumaha ieu teh.
Semua. Tapi begini-begini juga yang penting sehat. Amin. Yang sehat utama. Amin. Mohon parantos panginten sakit Iya, maneh. iya, Kela iya, maneh iya. aya hiji deui maneh ge mah. Cenah. Aya hiji pintonan deui ka Oh, urang kali. tangtos. Sakseni ke dina waktosna. Mohon, malih mah teu nukun tari ya teh aya oge. Pencak silat. Pencak, Pencak silat. aya kayak Aduh. iya, iya. Pencak silat. Iya, iya, Alhamdulillah. iya. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Mama Mudah-mudahannya, neng nuhun. Anu kadulur-dulur urang Sadayana, urang semohon. hangkeutkeun deui seni ngolah budaya teh loros-loros aya. Semohon. Pantos nyeunah mah deui nya. Mudah-mudahan sing tiasa kegiatan aktivitas seperti biasa. Amin. Kapangitan Kang Jen apa? Kumaha? Teh bade Nari deui sakali deui. bade gentos. Gentos kita di gentos pangintennya. Oh, atuh pan cenah aya benten tarian, Benten kostum. Palos lantai variasi gitu. Nuhun sah. Mun pangitannya palawati sadayana oge di mana wae ayana di YouTube na sewang-sewangan ulah hilap ya. Ke sabadana nari anu kadua Anu kadua? Rahyang Manajati. Amit mundur. Hapunten anu kasun meninggal nu dipambi. Bobi wae cariosan anu kirang merenah gitu. Hapunten anu kasun ieu mah ngan sakur urang teh Semohon, hiji kurang. semohon, Mama. Kaduana mah memang harus hoyong ngangkat seni Sunda khususna. Apalagi dina dangat ieu seni tari, engke aya seni kencana gitu nya. Hatur nuhun sadayana billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu nu kapihatur antos pagelaran salajengna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.